Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sadaya, muga pala hadirin tiasa ngarengekeun anu mudah-mudahan ku Allah dimangpaatkeun. Mudah-mudahan urang dipaparinan hidayah sinareng taufik ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak sadaya, urang sebagai manusia anu beragama Islam, dinul Islam, agama Islam, pokok kahiji kesetiaan hate, kudu bisa ngebuktikeun pangabakti ka Gusti Maha Suci, kudu bisa ngalakonan kana parentahanana mana i parentahan ti Allah, jeung kudu bisa nyingkiran tina sagala rupa laranganana mana i larangan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan tumut kana sakumna unggeling uet Quran jeung hadis, ulah sok diru kareka disumpang-simpang ku paham atawa ku akal anu metak sasar, jeung sok loba anu nyasarkeun ka anu liana. Pala saderek sadaya, jadi urang selaku manusia anu beragama Islam kudu kumaha anu mau ngabogaan rasa cinta deudeuh ka Rasulullah, nyaeta kajungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ka'ab, Ka'ab bin Mudhar, Mudhar bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Nador, Nador bin Nidar, Nidar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Tahi kumaha tindak tandukna Rasulullah. Rasulullah dua bulan dalam kandungan geus jadi yatim. Kumawi urang lamun cinta ka Rasulullah sing inget ka barudak yatim. Sumawana ka barudak yatim piahatu, sumawana ka para fakir miskin. Sebab nasib barudak yatim pa memetak urang kudu berehan, sebab jelema anu berehan mah qaribu minallah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Jalma anu berehan mah deukeut ka Allah, deukeut ka sasama manusia, jauh ka neraka. Tapi lamun jadi jalma bahil bapa, aduh Gusti, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minan nar. Lamun jadi jalma bahil mah jauh ka Allah, jauh ka sasama manusia, deukeut maka neraka. Tanu metak singkah hade. Contoh seperti riwayat Kangjeng Nabiullah Khidir alaihi salam. Para bapak, Kangjeng Nabi Khidir nuju netepan sisi cai. Telah mujol hiji lalaki anu parantos sepuh. Patuanganana manisa kumaha jolang parantos sakean sasih teu menak dahar. Sedih katingalina, salirana upami teu aya kulit mah tulangna gerara gagan, saur nu bohong teh mah. Eta jalmi teh Pak barang ningali nu keur salat masih si cai. Ya si aki-aki henteu nyangka yen eta teh seorang nabi. Beres eta salatna uluk salam ta si aki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon aki? Ujang dedeh teuing sing khawatir ka aki. Aki teh geus sakean bulan teu mendak dahar.
nuhunkeun kadaharan aki payah nawe dijawab ku anu keur salat dijawab ku anu parantos salat nyaeta kumaha jawabna ki kuring mah teu mawa kadaharan artos we atuh cenah ujang ai teu mawa kadaharan mah aki teu banget ku lapar dijawab deui ku Kangjeng Nabi Khidir kuring teu mawa artos teu nyaho si aki malamun yen eta teh nabi ujang atuh awean ujang we ku aki rek disuhunkeun bukan payu ku aki diical hi sanajan dibikeun ieu pakaian kuring lamun ku aki dijual mah sabaraha hargana ai ayeuna mah kieu ai bener aki butuh mah ulah pakaianana wungkul jeung kuring we jual ku aki oh laku atuh jalmi dijual laku ki ieu zaman abid nawarkeunana abid kitu sah nu rek meuli abid insyaallah aki laku kuring seneng dijual ku aki kitu pala sadeureuk bebela teh nepi kalabah kitu awak sorangan dijual teh jadi persoalan tapi urang ngajakat ge hese jadi kaputusan eta Kangjeng Nabi Khidir teh rek diical ku aki-aki tapi si aki mah teu terang lamun yen eta teh seorang nabi teras nutur-nutur si aki ditatawarkeun ka unggal lemur abid abid saha nu rek meuli abid jang eueuh wae geunung nu rek meserna sing rajin ki sing sobar abid aya jelema awewe lalaki aki abidna lalaki cenah ibu moal meuli cenah abid lalaki mah kuring marek meuli ge nu awewe na salah eueuh deui barang dengan hiji kacaritakeun sudager beunghar nek meser abid 5 jeung naon maksudna rek digawekeun sebab eta sudager boga gunung 10 hektar maksudna rek dikeureueuh ngagawekeun abid supaya i gunung rata mun cara ayeuna merek dipelakan cengkeh meureun barang ngadenge suara bobolohokan ieu si aki abid abid aya sabar siki abidna mung aya hiji juragan duh salah kuring marek meuli ge 5 sawios hiji gegan atuh kewe meser deui opat deui mah ka pasar teu nanaon geus waduh bener lintuh ye sehat awakna mah nuhun juragan hayang sabar duit ya duh katuh punten we bade badanteun heula aya model eta nu dagang badami jeung barang jang sabar duit kira-kira jualna ku aki ulah badami jeung barang atuh pan ai kuring mah barangna aki kumaha aki we cuk sudager aya model nu dagang badami jeung barang 80 dinar gitu 80 dinar juragan mahal teuing 50 nya moal wani kula yeuh ieu mah lintuh we yeuh jang bikeun ulah aki badami jeung barang bae bikeun terserah aki sawios juragan jadi tah kita 50 dinar nya nyerenkeun ta artosna nampi kuring abidna sumuhun ieu si aki duki ka ngadeg-deg Pak barang narima yartos yaki mending ngadeg-deg dasa umurna ieu teh boga dinar 50 dinar Gusti ujang ieu teh bapak ngajual maneh maneh 50 dinar kuas teuing kudu deuh teuing maneh teh banget khawatirna ka bapak Pak geura bawa duit eta dinar geura bawa bubunga anak inci putu bapak
kuring mah keundang geus dijual ku aki tinggal kumaha nu meuli itu batur mah belana teh ku sudagar di jiwir colina tah gerak itu nyarap heula mun cara urang mah hayu barang akan heula kitu tuh teuing di jiwir coli di asal batur we bunga gitu anu ayeuna ya sudagar boga abid ngan hiji-hijina ayeuna rek dianterkeun dibawa ka leuweung abid kula teh boga gunung 10 hektar supaya digawean ku maneh tapi lain maneh sorangan bapak bakal meuli deui abid opat deui mah urang keureuh eta gunung keuna rata nek pepelakan sudagar abid maneh bakal ti heula dibawa ka leuweung ieu tapi lain maneh ngan ukur sorangan bapak rek meuli opat deui urang keureuh ieu gunung supaya rata urang pepelakan naon bae neng ulan akang rek ka leuweung ayeuna ieu mangga akang dibawa ta si abid teh ka leuweung barang geus datang ka leuweung ditinggalkeun ta si abid cicing maneh di dieu sumuhun bapak rek neangan pikeun batur maneh deui opat deui mah teras sudagar mulih deui barang mulih manehana datang ka imah pokna neng sing hade eta abid urang anu lintuh wayahna anturan unggal isuk besi neuseun keur ngabongkar mah eta gunung ya abid sing hade anturan ye perhatikeun anu sabenerna mangga cenah Kang ari angkang rek ka mana deui akang rek ka pasar meuli abid deui opat deui mah sing hade ye bisa akang 22 peuting di pasar mangga Kang berangkat sudagar ka pasar barang datang ka pasar ya milarian abid kurang leuwih 2 dinten 2 wengi teras sudagar teh meunang deui abid opat jarangkungan karuru sudagar ge bae mamawa abid geus meunang deui opat jarangkungan karuru beda jeung nu hiji pangheulana itu malintuh kalayan sehat datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam ning sing Kang Muli alhamdulillah neng meser deui abid akang ieu opat ngan karuru beda jeung nu ti heula euy sawios kudu ge Kang sugan di urang malintu neng ari abid nu itu dianturan teu ih poho pamajikanana cek nu geulis Kang teuk-teuk duhung ti korogorokeun Allah ku hilap-hilap teuing kunaon teu dianturan dugi ka ayeuna abdi hilap ulang ngajar cek sudah dewek teh wak cabala kakak si laing teh euy kos budak si laing teh diamanatanana ku salaki sakitu tetelana sing hade eta abid anturan unggal poe ulah nepi ka leuseuheun kumaha lamun kieu jalana geus 2 poe 2 peuting paeh geus masalah goblok ieu jelema teh Kang teuk-teuk beuheung kumaha atuh ulang ngajar ya cekel abid opat ya uruskeun tah paeh moal salah ieu abid eta sudagar teh beureum pamunteuna beureum panonna jengkel ka bojona teu jadi perhatosan ya abid tos 2 dinten 2 wengi teu dianturan kabur sudagar ka leuweung bari ceurik balilihannya ka ieu abid barang hanyat ka hiji gunung biasana gunung manehanana geus katemong dadak sakala barang ditingali ieu gunung manehanana teu aya rata sakumaha lapangan bola bingung
Sudagar ka mana gunung jadi Sudagar teh bingung nang ketuur gunung aing teu temong biasa nama ka temong ieu gunung teh ka mana Mani rata sakumaha lapangan bola nah ieu gunung teh aya nu nyokot nah ka mana ya Sudagar bingung taya hinggana Sudagar bingung lantaran bingung Sudagar ka mana Pak laporan anak ka pangurus kampung mencara urang mah ka Pak Lurah meureun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak? Aduh Pak kuring seolah-olah lapor cek Sudagar laporan naon gunung eueuh Pak gelo lamun enog eueuh hayam eueuh aing percaya kabongkaran sia percaya goblok pi omehan pipi bingungan jelema ai gunung eueuh mah eueuh ti dituna sah nu rek mado gunung la ilaha illallah cek Sudagar eueuh gunung kuring eueuh eta lurah mani seserian teureun-eureun mun cara urang mah pangurus kampung bingung ya Sudagar teh apa eling atawa teu eling eling teh cek pangurus kampung lamun hayam leungit kuring ngarti ieu gunung eueuh mah deuh teu ngarti ye eueuh cek Sudagar eueuh gunung kuring eueuh alah cek pangurus kampung euy kumaha teh bapa mah temong gunung si anu tah gunung sia katanya ku aing di dieu oge eueuh cek Sudagar ulang ngajar hayu jeung bapa hayu mangga cek Sudagar eueuh gunung kuring teras we jeung pangurus kampung bari ngoroweco we ieu jelema nyusahkeun ya cek pangurus kampung maneh mah kolot tapi jiga budak lalaguanana kabeh oge eueuh nu laporan gunung eueuh aing teh jadi pangurus geus puluhan tahun kakarak aya nu ngalaporkeun gunung eueuh cek pangurus kampung ya di gunung ieu ge temong gunung maneh teh euy depang luhurna lantaran barang-barang hanya teh eta pangurus kampung bener yo cek pangurus kampung ka mana gunung sia ieu ye cek kuring ge eueuh teu kadenge eueuh la ilaha illallah atuh bener sia teh ngomong cek kuring ge eueuh teu didenge pan ieu teh geus tua bangka cek Sudagar laporan gunung eueuh ye la ilaha illallah muji deui eueuh percaya ulah ka maneh ieu ka mana gunung maneh tapi ditanya ku bapa ieu nu rata gunung maneh teh ye sugan maneh miara abid ratusan abid dibongkar ieu gunung kumawi Pak miara hiji gitu dianteran ku awewe teu nyaho paeh teu nyaho hirup ye coba yuk urang papa ye ieu bates-batesna ieu yakin deui teh gunung maneh nu rata ye barang dipapai ku pangurus kampung jeung Sudagar di kurilingan batas-batasna dedeh teuing ieu teh bener gunung anjeun bingung taya inggana gunung gede mah jadi rata Pak itu saha jiga jalmi barang red ya Sudagar ningali di tengah lapang aya nu make peci putih sorban putih sorbana sae pecina sae jubahna sae Gusti dedeh teuing itu teh saha jiga ulama jiga ulama di tengah lapang Pak
kurang naroskeun kadinya yuk naroskeun kumaha sugan manggih abid we kitu bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten we ajengan tos lami ajengan di dieu lami sugan ajengan ningali abid-abdi nu lintuh-lintuh pan pendek sugan ningali ajengan teu dianteran geus 2 poe ku pun bojo teu aya abid cenah di dieu mah sajabat ti kuring meureun kuring mah ih sanes ajengan sanes ieu mah abid-abdi teu dianteran ku pamajikan geus 3 poe sugan ajengan ningali ye kamana aya sugan aya abdi ngoloyorna teu aya Raksaat Production sajabi ti abdi mah di dieu mah teu aya teh kuring meureun ih sanes punten demi ka pangeran sanes ajengan alah kuring anu dipeser 50 dinar teh ku bapak pan kuring anu dagangna aki-aki barang ditawar 50 dinar pan badami jeung barangna jeung abidna ya Allah ya Robbi bener ajengan ih sumuhun anu laju dijiwir ceuli titah barang dahar la ilaha illallah ajengan hampura dunya akhirat cek sudager bruk ceurik tah sudager jeung eta ka pangurus kampung hapunten ajengan si horeng ajengan rupi ajengan teh saha oh kuring Nabi Hidir eta sudagar menit cot ngising cot ki la ilaha illallah Nabi horeng teh ada pangurus kampung bingung taya hinggana horeng Nabi eta pohara tah kitu saderek tah urang teh tulung tinulung teh kadanan nepi kalabah kitu ieu seolah-olah pikiranun urang picontuin kadanan nepi kalabah dinya mah cing atuh boga dunya teh ulah ngan ukur metingkeun beuteung sorangan cing inget ka dulur-dulur urang da kaum muslimin teh dulur di mana ayana oge kullu muslimin ikhwatun di mana pelosok dulur komo barudak yatim jeung yatim piatu rek dibawa ka mana ieu dunya teh kupala saderek lamun teu ditasarupkeun kana jalan Allah tingali pembangunan bereskeun pembangunan ku saurang saeutik supaya masjid alus madrasah sae supaya jalan alus tah ieu pala saderek para pamimpin teh ngajak ngabangun ieu nagara supaya urang teh baroga amal contoh itu riwayat Kangjeng Nabiullah Hidir tulung tinulungna kanu susah ulah ganing harta kakayaan diri sorangan dijual pikeun kepentingan batur lillahi ta'ala kajen batur senang diri sorangan susah lillahi ta'ala itu Kangjeng Nabiullah Hidir tapi orang lain kadinya yen teuing batur susah asal diri urang sorangan senang tah maka ku sabab kitu para bapak sadaya urang sing inget sumawana kanu sahana pun ti urang seperti kabarudak-barudak yatim anu geus indung eueuh bapa eueuh sumawana ta eta ku budak yatim piatu budak yatim mangan ukur bapa nu eueuh indung aya keneh tapi teu weleh urang kudu nguruskeun kewajiban umat Islam komo lamun geus indung eueuh bapa eueuh anu kasebut yatim piatu di mana waktu pesta-pesta di mana waktu lebaran urang mah suka bungah daging paloba-loba kue paseur-seur baju pa alus-alus patasan pating borobot kumaha nasibna barudak yatim pa komo budak yatim piatu ceri ka ibuna bu hoyong acuk nu sae pasep tudur masa teu boga bapa bu hayang daging teu kapeser ujang bujeng-bujeng
budak yatim mending aya keneh jeung mupakat tapi lamun budak yatim piatu leuwih komo indung geus teu aya bapak teu aya sajabat ngucur Cipanon pala sadere mau dina waktu lebaran mah batur manggeus eueur suara takbir ningali acukna geus sararae Gusti urang bakal ngantunkeun putra urang bakal maut kumaha lamun ninggang di nasib anak urang geus maut ibuna geus maut Gusti ieu anak urang ka mana nyoloyongna lamun umat Islam teu ngeuh teu bisa ngalaksanakeun perintah ti Allah jalmi ngahareupan kadaharan suara takbir geus eueur suara bedug geus kadenge kumaha coba nasibna budak yatim piatu pan urang ge karasa meureun lamun dina waktuna boboran can gaduh lauk jeung can gaduh beas kumaha karaosna kasedihan urang suara takbir eueur metak pi kasediheun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd coba kumaha karasana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Iwati Remai Cipanon ngadenge suara bedugna guru ngadenge suara takbir di tiap-tiap musola barudak yatim piatu Iwati ngucur Cipanon ngajerit maratan langit manahna ratap tangis jeritan yatim piatu kieu para saderek ibu jeung bapak kupingkeun sasamat abdi budak yatim piatu keur waktu jalmi barunga dinten lebaran kumpul baraya kitu batur mah kumpul barayana ngahareupan kadaharan anu sakitu sarayana budak yatim piatu mah pa nu mere cai-caina aja abdi sorangan di tengah wangi nu jampling poek mongkleng tisun ngemut ke nasibnya diri ditilar ibu ditilar bapak ihak kumaha nasibna budak yatim batur mah suka bunga inung teu aya bapak teu aya memawi para hadirin urang sebagai manusia nu beragama Islam singkah hade oyag aras lamun nepi ka budak yatim ceurik malaman takbir ngaguruh badug di dulag di jalan rame nu surak saban bumi rame nu seri
abdi rami saksi susukan pucur Cipanun kamana wangsul tegaduh bumi kercicing teka peser angoan keur waktu jalmi pelesir abdi ka makam ngembang ka ibu